Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah hilap di subscribe and like channel Janari. Ya, ulah hilap di subscribe and share like channel Janari. Kada we tadi ngali jemput. Bade naon? Bade naon kena aboy. Ai teteh masih kene we ka si bos. Naon kitu? Ya mana we tos henteu. Teu tiasa kitu wae da sagala lagi kada puguh. Puguhan naonna teh? Puguh ujur puhuna. Put, teteh tuduhkeun di mana biasana aboy nongkrong. Di bumi teh aya teh. Teu aya puguh. Duh. Kumanya. Tos tong sok kumaha buru ieu teteh bonceng ieu motorna ya. Tapi teteh tadi kan ada payunnya. Nyait buru-buru, buru. Siap teh. Itu si bos teh. Di dieu horeng si Celok Leos teh. Bos. Neng, kunaon ini ninggalin kitu pisan. Naon kunaon? Abi nu kuluna naros ka aboy. Aya aboy kunaon? Ama teu kuna naon, Neng. Teu kuna naon, ngana naonan. Nanaonan kumaha tuh, Neng? Tong sok pura-pura teu paham lah. Da yakin aboy teh ngarti, paham. Kunaon abi nepungan aboy? Da aboy teh jalma nyakola. Ah, ripuh euy. Kapan abi teh ngantosan kapastian ti AA? Nepi ka kesel beuheung sosonggeteun. Liuk eueuh. Nu tungtung nama lep buleuneng teu puguh ujur puhuna. Aboy, abi teh ngantosan. Nepi ka kitu nasihat teh. Sok tentukeun pilihan. Rek anggar ka si eteh, ta milih abi. Aboy, nyaur, ngomong. Aboy, Bos, sok ngomong atuh. Neng. Neng. Ayeuna Neng miwarang ka tentukeun pilihan. Kapan si Ate mah sanes pilihan? Da eta mah tos jadi istri AA. tapi pan abi kersa ka aboy ge, lain saukur hayang dibogohan hungkul. Pokona mah lamun isukan pageto aboy can aya keputusan naon, abi rek nepungan sepuh AA. Hah? Ulah tuh, Neng. Aboy, abi teh capek. Abi teh hoyong pararuguh, geletuk batu kecebur caina, ulah ditarik ulur jiga kieu dalin lalayangan. Nya, age paham. Syukur ai paham mah. Ngan omat ulah lumpat tina kanyataan, ulah udar tina tanggung jawab. Aduh, si teteh ninggalkeun. Duh, ripuh euy. Tah iya bos, dipikasieun kurang teh.
Beli jeung mikiran we lah, Bos. Put, Hei, kemana bae tuh? ya wae urang mah. Mahai orang jomblo terus. Teh ingat tuh wong. Urang masa gede kasihan ka we teh. Gede kasihan kumaha tuh. Nya sanggeus ngabandungan rumah tangga si Bos, jadi lemah ka we teh. Sieun salah milih, sieun salah miharep. Nya bener kadinya nama, Put. Pan ayeuna yeuh contona. Awewe di jilbab pada keriting. Dilaan jilbabna pada diri bonding. Deui Put. Aning bung di dua, tapi salaki batur ya udag-udag. Nya bener deui tah. Nya tuh dapot talakon hirup sawang-sawangan boga carita anu beda. Tiap jalma teu sarua Put. Tah eta teh ciri yen pangeran kaya dina sagala perkara. Satuju wong. Wong, kamari si Bos dilabrak teh kumpay. Wah munya, Nya anak gedek beunghar urang mah. nya bisa dilabrak. Nya si Bos teh teu mere we kepastian, si teh kumpayna sok sieun si Bos teh lumpat tina janjina. Si bosnya emang janji naon? Nya janji rek ngawin. Ya kari tinggal kawin wae. Si Bos teh berat kene ka si eteh teh. Nah, mending kudu berat ku saya teh, make ngolempar segala ka harti. Disangkana moal aya matakna meureun wong. Pondok pikiran nu kitu teh teu profesional. Terus eta si eteh Bos kumaha kabarna? Teuing tara ngabaran Put, jika nama geus teu peduli ke si bos oge. Nek kumaha oge sabodo teuing meureun. Urang. Duh, langsung umur si teh. Saha wong? Si teh bos nelpon. Kelar ada penting ya Put. Halo, assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Kumaha ada mang? Alhamdulillah, damang wong. Cibong kumaha? Meujeuh wae. Oh, syukur atuh aya meujeuh nama. Kumaha teh? Kieu wong. Teteh teh bade miwarang. Pangnaroskeun kumaha-kumahana pami bade ngagugat. Ngagugat naon? Ngagugat cerai atau ngapi tawa. Oh, Tah, pami atos mah naroskeunna ke wartosan di KTT. KTT bade nyempetkeun uih kanggo uras-urus itu ieu mah. mohon atuh teh. Terus atunya sakit we meureun wong, teu tiasa lami-lami yeuh. Mohon atuh teh. Heuk ka hade ulah seueur saur. Komo ka aboy mah. Nuhun. Nya. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha cenah wong? Tet kadang-kadang ya ugat-ugat gitu. Si wong ditanya tet, Gawat Put. naonna? Si Eteh rek ngagugat si bos. Hah? Naon? Pan si Eteh nyarap ulah bebeja. Bebeja naon tuh? Ante Put ante, ayolah pergelanya. Si wong sudah berlalu.
anu hayang kasih teh. Aya naon ya? Alah naon-naon turun di dieu. Aya naon ya? Santai bos, ulah kasar kieu. Alah naon-naon sing sanajan di dinya cangkung gede oge. Mau ditarajan kurang mah. Sok, kumaha hayangna? Di ladangan kurang mah. Sok maju. Sok ngomong. Sok musik. Tenang tuh bos, santai. Panu didinya mimitian jol heuras. Anjir, gede horeng. Naon lah, ngagerendeng gitu ngomong. Tenang tuh bos, udah mangsa ukur klarifikasi. Klarifikasi naon? Eta, cenah si bos teh hayang kasih eteh. Terus namun orang hayang kasih eteh kumaha? Ya henteu. Nah bener si bos hayang kasih eteh. Lamun bener, nu didinya naon? Nya moal naon sih hayang apal hungkul. Terus kamu geus apal kumaha? Nya mun bisa mah ulah. Ulah naon? Ulang harap penting si eteh. Naon hakna nu didinya ngalarang-ngalarang? Aduh bos. Ingkat ya harapun orang bising dicakruk manten kurang. Tapi bos. Nyatu bos. Lalawo ora wawanian. Nyaram-nyaram segala. Hayang dikedek, kedek. Teu apaleun. Soal awewe mah nu leuleus ge jadi heuras. Komus eteh. Tapi ayeuna abi kersa ka oge sanes abi salah nyawa. Aboy. Udah. Tuh poho ganti AA nepi ka kesel banget. Tapi pan abi kersa ka boy ge lain saukur hayang jadi bu. Wong, rangkam. Sok bisi si bos. Si bosna teh mere karep. Arek kumaha? Aduh, bodi deh leuh aing mah. Pan. Sok rek.